Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka acar nuangna dibarasehan, duka tarunduh duka lalapar nu ngajawab salamna soratna rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana dipertikan manawi keur harudang cobi sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli korma di kardusan daun salam ejeng opak ieu jalma loba pisan ngajawab salam kurang kompak. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Siap? Araya? Ibu aya? Kunaon ieu teh ngaharuleng jiga nu loading kieu ceu? Araya? Teh loyo tos taruang teu acan. Oh, nek sarua abdi ge ku pakuswata can ditawaran ceu. Alhamdulillahilladzi a'ala nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa wa'ada alaihi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayat. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Puji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala, ngalangkungan syukur dina ieu sonten kersana Bapak Kuswata sejak parantos nikahkeun Ananda Neng Windy sareng Cepderi Muhammad Supratman. Bojona Mang Kuswata teh pamit telepat Ibu Kholidah. Leres Bu? Teu aya kajabi rasa syukur nu syukuran teh lain Ibu Kholidah unggul jeung Bapak Kuswata. Ibu angkat di bumi ka dieu syukur ka Allah, Bapak ini ti imah ka dieu keur syukuran ka Allah. Abdi rek naroseula ka ibu ka dieu dipaksa ku Bapak Kuswata henteu. Nu beh dieu nu hanap ibu dipaksa ku Ibu Kholidah henteu. Ibu ridho angkat ka dieu. Ece ikhlas angkat ka dieu. Bapak ridho angkat ka dieu. Nu ngajawabna teh saeutik. Ari jelema aya 50 urang bapak-bapak nu ngajawab ngan tiluan. Ibu-ibu masa kitu jauh ibu ridho ka dieu ridho. Ari si ieu bapak ridho ka dieu. Komo ieu nu tukangeun mah ibu teu nyora-nyora acan. Jadi bingung abdi teh ieu teh dibarengan teh ku jelema atawa ku cengcelengan. Disebut cengcelengan da usik, disebut usik da teu nyorak.
bingung sakali deui ibu ikhlas ka dieu ridho dipaksa ku bapak Kuswata geus dibere berkat ku ibu Holidah atos encan alhamdulillah ece mah geus dibere berkat ke geuninganan kuat nam legue di dieu dina kursi dan tadi mah barudak ibu pas abdi naik di jalan ti handap ka dieu ruas pangajian teh bapak sugan teh geus tamat geus bubar ari oreng pas anjog can mimitian acan ngan abdi ruas peda aya barudak geus baralik atoh meureun geus dibere berkat ku Bu Halidah eta budak balik bari mawa berkat meuni solawatan balas atoh meunang berkat sallallahu ala Muhammad balikna meunang berkat hajakal geuning saeutik meureunang dileg-leg ustad ostad mangga ieu motor mawa jarami seri jiga nu bogoheun jung sing salamet ibu ka dieu ku bapak Kuswata teh dipaksa ece jeung akang ku ibu Holidah ka dieu teu aya nu maksa kunaon ece jeung akang anjog kana ieu tempat pengajian ibu eueuh deui jeung bapak Iwati maksakeun bu araya aya nu nunutan aya nu nyeri tugur aya nu nyeri cangkeng aya nu roromeheun nu boga hutang kan kaciri teh geuning nu ngajawab boga hutang meuni tarik berarti eta nu tarik amin nu gede moga-moga pokona mah ieu balik ngaji nu boga hutang sing lalunas geuning nu tarik amin berarti nu gede tanaga ece ladang maksakeun alhamdulillah abdi ge jauh di jugjug anggang di teang ti Pangandaran ka dieu teh ece dipaksa ku ibu Holidah hanteu dipaksa ku bapak Kuswata hanteu Iwati abdi ka dieu dasar maksakeun ikhlas henteu cenah Bu Haji ka dieu ti Pangandaran ece da lamun teu ikhlas marek naon atuh abdi jor-jor ka dieu da waktu ayeuna teh jadwal mah nu kuduna mah abdi teh di Sumedang di Tanjung Sari ibu geuning kunaon atuh Bu Haji kalajig-jig ka dieu lain ka Sumedang sapaparat jalan abdi nepak tarang rek naon ka Sumedang da eueuh nu ngonang dan mending keneh ka dieu bubuh ku Mang Kuswata dionang ece rek naon atuh abdi ka dieu ece bari sanajan ayeuna maksakeun eueuh deui Bu Holidah bapak Kuswata ece abdi mah ka dieu teh hayang meunang amal ece lain amplop istighfar sia-sia nyebut amplop bieu sia tanggung jawab sia aja aa tong diewan ibu hoyong kenging amal hoyong kenging amplop jawab sia ece hoyong kenging amal hoyong kenging amplop bu tuh geuning si abah ge meuni seurik lain itu si abah meuni teu ngicep-ngicep kita tadi melong ka abdi kieu ya Allah ece ari panggung teh meuni jangkung kieu nya abdi mah sok keung dibere panggung gagah wadal kieu teh cu jika kamari pengajian abdi di daerah Kuningan di daerah Lur Agung panggung teh meuni kieu badag gagah wadal jangkung panasaran abdi teh naroskeun ka nu hajatna bapak ceng teh ieu teh panggung teh meuni wadal-wadal teuing meuni gagah da taraya mu balik edan aya naon ceng teh Pak ieu panggung meuni badag teuing cenah hampura Bu Haji bapak teh hajat teh 3 poe 3 peuting uluh ari meleman ka hiji aya naon ceng teh Pak ceng bapak teh nangap artis pantura sabaraha mayarna 20 juta meuni hayang ceurik ece abdi ari artis kan dibayar 20 juta abdi mah umur-umuran jadi mu balik can pernah dibere 20 juta da ku Mang Kuswata ge abdi teh meuni ditawar heula ari ngaji kudu lila ari amplop lemah pret majarkeun teh cek bapak Kuswata sing ridho cenah Bu Haji wayah mah ka dieu mah nya angap baraya kitu bahasana ku abdi dia harewasan hampura Mang
tapi da insya Allah atuh aja tinggali nu hajat teh Bapak Kuswata mah imahna bertingkat abdi meninggal huleng tadi kasalaki Pak tingali Bapak Kuswata mah imahna meni potongan minimalisna ari urang mah bilik hinis tingali Bapak Kuswata mah dihareupeun imahna aya parabola ari urang mah paraseuna ngebul we tiap poe ceng teh Bapak Kuswata mah tingali di imahna aya mobil unggal poe meureun pantes eta jeung bojona jalan-jalan make es kudo ari bapak mah unggal poe ngadodorong es cincau tapi da lamun ngarah di pikiran kitu mah nu batur lain nu urang lain anu batur syukuri nu aya nikmati anu ulah sok mikiran harta mah bu ibu sok ngadat ka salaki hayang boga kongkorong alus jiga batur eta aja boga kongkorong henteu jawab sia bisi leungit boga kongkorong henteu ye investasi yang paling berharga abdi cek tadi ibu geus bebeja ka ibu ka dieu eueuh deui abdi mah hayang menang amal amplop we ecah hayang menang amal sabab investasi yang paling berharga bukan di logam mulia, bukan di sawah lega, bukan di kebun anu lega. Investasi yang berharga adalah ku amal aya di dieu Bu di bar naon ieu lemurna? Naon? Sagarahiang aya ibu di Sagarahiang jelema nu beunghar maot mamawa kebon. Jawab aya nu maot mamawa kebon? Eta ibu kongkorong nu dipake ku ibu lamun maot rek dibawa moal HP eta ece nu ku ece keur dicekel lamun maot ece eta HP rek dibawa oh si eta mah arek cenah di jero kubur rek selfie kabeh ge moal dibawa ece kongkorong anu ngamai ayeuna ku ece dipake geus maot mah diudar ku salaki dipake kawin deui sok investasikan dia ayeuna kongkorong jual bikin keajengan tuh aya Pak Ustad cenah kitu mah ngaranna Ustad ngabeungharkeun Ustad ikrarkeun ku ece ridho kongkorong dijual duitna ladang kongkorong 20 juta yeuh Pak Ustad jieunkeun pasantren yeuh Pak Ustad jieunkeun majelis yeuh Pak Ustad jieunkeun madrasah ngocor ganjaran engke ka ece di alam kubur matak abdi ge kitu tadi Bapak Kuswata nyeri hate ku salaki di jalan dicarekan wae naon atuh abad ka mamah teh gegeranang wae cenah mah pasti mamah teh ayeuna ku Mang Kuswata dibere 7 juta cek saha beuteung leuwih naon kitu meuli nanya kitu cenah mah nya duit 7 jutanya mumpung di tasik kene isuk awas pokona mah beulikeun eta duit ti Mang Kuswata kana kongkorong hek nu panjang ai cek abdi teh mung mamah mending kene dipake nyieun pasantren kapan kurang teh geus boga cita-cita hayang nyeun pondok lalaki keukeuh cek salaki kudu dibelikeun kana kongkorong ku abdi diciwit dicabok kajeun ka salaki mung tong maksa ka mamah mikir 2 kali leung lamun mamah panjang umur kumaha lamun mamah pondok umur isuk poe Senin mamah meuli kongkorong poe Kemis mamah maot poe Jumaah ku dipake mas kawin deui najis teuing leuheung lamun awewe nu dikawin ku teh teu wawuh kumaha eta kaloba awewe na palat mamah nu dina grup WA sok nyeri hate sia ece investasi yang paling berharga adalah amal sok ibu geus maot dunia ditinggalkeun harta dikantunkeun anak ditinggalkeun apa yang pantas kita bawa mati eueuh deui nu bakal dibawa maot iwati amal urang akang tekeng waka ngabagikeun kardus ngaganggu engke we heula tak kitu eta teh kardus teng kok eusina kue teng pasti kana mobil abdi ge aya 2 kardus hampura ieu Mamang Kuswata margi atos jadsaan di mana abdi balik ngaji komo di daerah Cikijing di daerah ayeuna Dharma katongok ibu loh da tegal sayuran dina bagasi mobil teh sok pinuh ku engkol aya buncis aya cabe ieu mah Mang Kuswata nu biasa abdi mah teu nyaritakeun nu teu biasa ieu mah nu biasa kitu cenah Mang Kuswata teu biasa nya biasakeun ti ayeuna daripada abdi juga kamari ece balik ngaji di Cirebon ku salaki dicarekan teu puguh-puguh salaki amek-amekan da
ka imah abdi uluk salam assalamualaikum salaki teu nemalan kalah jemedut 2 kali abdi uluk salam assalamualaikum tengah jawab keneh wae di deukeutan ku abdi teh ari kunaon mama uluk salam tengah jawab si orang permasalahan salaki baeud ka abdi ece gara-gara abdi balik ngaji teu mawa berkat kitu menang 2 jam pasea tamang Guswata mata abdi mah daripada engke balik ti dieu kudu pasea jeung salaki gara-gara abdi ti dieu balik teu mawa berkat mending pasea ti ayeuna jeung Mang Guswata lah sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad ibu dunia mah bakal ditinggalkeun pamajikan ditinggalkeun neng saya teh nu nikah teh neng Windy ieu ka mana pangantenna oh aya tamu da panganten mah ibu rek bulan madu atuh dah kita tadi genang cep dari teh meni hayang we wiridan da ka kuping ku abdi teh ping cak cak ping toke ping cak cak ping toke naon ceng teh cep dari hartina hayang keur mecak puting engke ceuh ka harti ieu acara teh tong lila-lila teuing dawios ketang ibu abdi mangaos tarapati lami ieu da hawatos ieu teh katami abdi bade aya bujengan deui jeung keur urang dieu mah ngaji di lila-lila ge tara diarapalkeun ari ngaji mah nu penting singkat padat melekat tong poho engke balik mawa ilmu anu manfaat berkat-berkat wae teu kurang eta geus dibere berkat oge harta dikantunkeun pamajikan geulis ditinggalkeun salaki kasep dikantunkeun komo salaki butut euceuh naon atuh nu rek dibawa maot ku urang teu aya deui iwati amal kompak iwati amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh jadi nu dibawa nage amal lamun euceuh maot mawa amal soleh emang soleh maot rek mawa amal usaha sing mikir ece da soleh ge hayang babawaan watir mang soleh ngigel curug ditanya ku malaikat man robuka soleh teu ngajawab man nabiuka soleh ngahuleng bari ceuri kunaon teu dijawab abdi mah ya Allah teu mawa amal ka mana dipaok ku Mang Guswata soleh nyieun deui ti nol ece waktu ayeuna syukur ka Allah Bapak Guswata nuju syukuran ka Allah ibu ge ayeuna nuju syukuran ka Allah da ibu moal tiasa angkat ka dieu bapak moal tiasa ngalengkahkeun sampean jeung ngepatkeun panangan lamun teu aya tanaga tina naon tanaga urang tina saripati nu dituang ku urang tuangeun berarti urang ka dieu keur syukuran kana tuangeun ti Gusti Bu Pak ayat teh ce sorana lain aya dina pangajiannya ce nya nu kakumaha ieu nu hadir teh nu kararieu we nu parompet nya rompong nya lalepet ih da teu semangat abdi mah bener ieu ce beda jeung kamari ngaji di daerah Bandung di Ciparai abdi sumanget eta Pak 2,5 jam ngaos teh da dipayun aya pamuda kasep hidungnya mancung pokona mah dibandingkeun jeung lurah mah teu sakieu-kieueun acan eta setiap abdi melirik dia tersenyum dalam hatiku penuh dengan pertanyaan aku begitu penasaran ada apa di hati dia ternyata nyawe ece begitu turun tina panggung da langsung eta si pamuda teh ngadeuketan ka abdi berusaha ingin cupika cupiki cun pipi kiri cun pipi kanan ngan hanyakal dikawal ketat ku polisi dijaga ku keamanan abdi naroskeun ka polisi Pak kenapa orang ini dikawal terus sama bapak jawab polisi punten Bu Haji ini orang gila nugelo Allahumma sholli wa sallim wa barik ieu mere cai meni jauh-jauh teuing kumaha ieu kudu leumpang subhanallah sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad sok kamana kope aja atau kok aku bapak itu ya Pak bapak ya saya Pak RT sok Pak RT punten Pak RT nah Pak RT nyuhunkeun kursi hiji deui nu kieu mohon Pak dia ya kirang raoseun ieu manawi nu itu raoseun nu itu we asara dading deuk tah pali dia Pak RT pali ditu
sok Pak RT calik di dia sok buru di burung Pak RT dia naon kayak ulah bakal ngabagikan snack sok cicing Pak RT kan dia kayak ulah dia Pak RT cicing ulah ay garewa bisa ngabagikan snack aduh dah cicing pokoknya mah Pak RT can dititah turun ku abdi tong turun mun turun burut siapa RT lain aja atas doakan derajat gening boga RT teh gening meni susah kieu cek abdi mah eueuh deui nu paling susah dina waktu ayeuna iwati RT kunaon RT pangan disebut jelema susah teu kabeuli kopeah doakan ya aja moga-moga RT sing ditarima iman Islam lain RT lain can jelema anu maot ngadua eta teh Pak RT teh hirup keneh Pak RT rek maot RT kudu ngadua minta ka Allah moga-moga ya Allah abdi maotkeun dengan dalam keadaan husnul ditarima iman abdi teu salah ngaduakeun RT aminan ku aja moga-moga RT sing ditarima iman Islam amin gitu gitu kan maot nama iraha we Pak RT Pak RT na sarua abdi ge nu ngareneng jeung RT rek maot RT bakal maot abdi ge bade maot ngan duka saha heula teuing RT ti heula abdi padeuri kitu teuing sabalikna abdi ti pengker RT ti payun cuma RT heula Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad sing Pak RT tong waktu ngabagikeun snack kami tertib setengah tilu abdi ngan 10 menit deui siap RT aduh karangna sarua ada kesamaan di antara kita jangan-jangan ada jodoh di antara kita Pak RT tuh senikah gacan atau sabaraha tahun umur Pak RT 47 beda 5 tahun abdi 42 subhanallah terus sebenarnya jika dua budak dua kita kumis kurang lurus kapan Pak RT ari nu alus mah kumis teh rapi luhureun ieu tah jadi ulah ngamai juga jembatan leho sok aya nu boga kumis teh ramai ka dieu cuk eta teh teu apaleun tata krama cara ngingu kumis nu sae mah pan pasunatan ibu marsihan kumis teh sunat ti Nabi Ibrahim disampurnakeun ku Nabi Muhammad hiji ngeuretan kuku ningali kuku RT panjang teu kitukeun tuh parayang isuk pageureuta dua Pak RT kumis rapikeun tilu Pak RT sunat marsihan bulu kelek buluan teu bulu kerok isuk opat sunat marsihan bulu sayang odeng tah mun di lalaki dikerok mun di awewe dibenyeng didudut sok bejo 5 sunat dihitan aduh RT meni semangat dia ngareneng jeung nu geulis aduh keur Pak RT mah anugrah Pak RT anugrah ieu teh ngan keur abdi musibah sallu ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad cicing RT 10 menit deui siap RT enggak aduh kira ku teu semangat atuh ngareneng jeung nu cantik atuh nu dipihormat yang akan mendampingi setia sampai akhir Bapak RT saha namina Bapak Rohani asli orang dia di desa orang Sunda berarti lamun Sunda mah rohana atuh gitu lamun Jawa rohono kapan Sunda jeung Jawa teh mang rohani bedana saeutik hurufna mun Sunda mah kana A Jawa mah kana oh mun di Sunda jajah berarti di Jawa mah so jawab aja tong ngahuleng tong loading mun di Sunda jajah di Jawa mah jojo mun di Sunda nana di Jawa mah nono mun di Sunda batal di Jawa mah wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah modalna teh hiji mawaddah dua waroh hiji naon Bu kompak hiji nyorak hiji mawadah nya mah hiji warohmah cenah aneh geus 2 kali ngajawab teu bener wae hiji mawadah 2 warohmah hiji Pak RT naon mawadah aduh 2 warohmah cerdas RT hiji mawadah 2 warohmah
dengan jujur, apakah dulu Pak RT pernah mengalami bercinta? Pernah. Pernah. Apakah sekarang Pak RT sama Bu RT masih keneh ada cinta? Ada. Alah bohong sih. Bohong Pak RT bohong. Cici Pak RT cek abdi mah bohong yo. Lamun bapak, lamun ibu nyebut kene aya cinta geus kalot kieu. Yuh abdi ge ibu umur sanapeun Pak RT da kasalakit ayeuna mah geus eueuh cinta. Mata kahade Neng Windy cek dari tong niat karena gelis ka Neng Windy, Neng Windy tong niat karena asep kacak dari mun cinta karena rupa yakin mual abadi mualana da cinta matara awet Pak RT cinta matara lami naon sababna cinta tara lami da cinta masukkeuna ku jawab atuh bantuan ku jawab ibu cinta masuk ke kuseep lain setan sih maknya cinta di dahar setan lain ya abong RT na ngajawab salah wae ke masyarakat lagi error gitu dah maknya cinta di dahar setan atuh aja cinta masuk ke kuseep yuk RT cik abdi marek nanya ke Pak RT panggilan Pak RT ka pamajikan ka Bu RT ayeuna jeung baheula anyar kawin beda henteu tuh benten baheula mah Bu urang anyar kawin ka salaki nyebut teh meuni naon Bu ari ayeuna naon eceun nyebut ka salaki bapak sia tong kitu si ojo meuni berubah panggilan teh anu atuh eceun geus kolot ge ada cenah ayeuna mah ngabapakeun budak teh ngan ulah meuneu kasar bapak sia tuh ulah kitu Neng yakin akan berubah mun ayeuna endeng manggil mun ayeuna cek dari manggil Yayang baheula ge Bu Haji kitu meleman pertama ibu salaki dah henteu sare hayo we melongkeun abdi atuh kunaon teu bobo Yayang bisi dicocok reungit abdi dicocok reungit eta mah setia salaki plok tarang abdi digebuk isuk-isuk abdi puyeng rieut ka salaki sakit kepala rieut kumaha salaki ieu oskadon yang ayeuna mah boro-boro Neng manggil geus lain deui nyebut riut lain dibere oskadon riut modar sialah sakalian baheula mah Yayang teh bener eceung ari ayeuna baheula mah enggal nikah abdi dituyun teh kopleur meusang abdi ti diblug labuh abdi ge meuni sok cacadelan ka salaki embis geubis oge meuni embis cek salaki teh angun cek naik motor ke ojol salaki teh meuni kata ayo we ngobrol yang muntang sing tarik da jalan butut geucelik Yayang sakit enggak ayeuna mah boro-boro eceung mah aja numpak motor teh ditarikeun geucelik abdi lantak tina motor cocos ya puas cek aing teh tadi tong milu muntang kana cangkeng ungap tong kana cangkeng kana naon atuh katukang kana beho ya Allah baheula mah Bu Yayang teh bener ari ayeuna ece kahade tong sok bapak sia minimal atuh ayah naon deui papi ari suku jebrag si papi cak ucul geuleug raja tukang ngalangkol meuni papi si eta mah cicing ai panggilan teh kumaha saldo atuh bade ka mana pi bade macu yang mami bade ka mana ngaramet pi cenah duh si papi si mami budak ngarek sakola dah papi dah mami lanceuk nasidiran dah diran nah ibu mobil bade ngalangkung heula pasihan jalan kayak heula cicing tong gua ka babagi moal bubar gitu sallu ala Nabi Muhammad nah terakhir pada sholawatan Pak RT sambil ngebagikeun snack siap Pak RT nah gitu sok mangga bade ngalangkung mah mobil saha ieu Pak RT oh kali dia sok nyanakan naon eta mobil teh sayuran oh mangga ngalangkung selamat gitu tong diliung aja sih cuma jika nu hayang milu hiji mawadah dua warohmah mawadah cinta cinta tara lami cinta tara awet Neng Windy cek dari dan cinta masuk ke kuseep
setan setan cenah aja ku seep cinta nu kumaha nu abadi Neng Windy cep dari lain cinta karena kasep lain cinta karena geulis lain cinta karena rupa nu abadi cinta karena Gusti bukan bahu berbintang bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati bukan alis berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu cinta karena dasi sok atuh ulah telolet teu nyambung maknya ti nasi jadi telolet si kitu tah bareng cinta karena dasi sok atuh milu ye kalah mah ulang wae sok bareng cinta karena dasi yuk kieu yuk si kitu cinta karena dasi akan segera basi cinta karena gincu akan segera layu nu abadi lain cinta karena dasi nu abadi neng lain cinta karena gincu mahabbatan lillah cinta karena Gusti yang didambakan ku suami adalah istri wanita yang solihah nu kumaha wanita yang solihah yang pandai mengemas diri barang yang dikemas akan mahal harganya walaupun belum tentu enak rasa tuh tingali Neng Windy ece dikemas mah geuning salira diraksukan ku acuk busana muslimah geulis tiung dianggo duh nutup aurat dibukakeun huis wungkul eta teh kieu dikemas mah ibu sae geuningnya ibu tingali sampean di kaos kaki dibukakeun eta teh raromeheun menutupi kekurangan dikemas sae dikemas teh ibu sanajan aslina mah henteu sae da wajib ari nutup aurat eta teh ciri wanita yang solih nu kadua Neng Windy ciri wanita anu solehah nu ridho kana naon bae pamere ti salaki salajan sae bu ridho upami ku caroge di pasian artos 1.000 2.000 atuh atawa 5.000 sapoe ridho henteu cekap moal nah, berarti nu kieu mah awewe jiga angkot alus ka salaki teh kumaha setoran ieu mah tatangga abdi Pak RT si Titin ari ku salaki dibere duit mah 1 juta mah sarena teh ningkah ngadangkak jiga bakakak ari dibere duit 5.000 nya ngeyeng ditoelan teh ku salakina mamah arek moal cicing hareudang ih meuni kitu eta awewe aya pulus lulus eueuh pulus mampus aya acis mah meuni romantis meuni papa piayang eueuh acis anarkis gelas ge ngalayang aduh si eta jadi pamajikan ku salaki dibere kongkorong aduh penting teh meuni goyang gayung aduh dijual we kongkorongna karik gayungna wungkul eueuh goyangna sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad oh sing ridho kana nun bapak mere tinu jadi salaki sanajan saeutik ridhokeun ku sanajan dibere duit 5.000 sapoe kumaha lamun ibu dibere duit ku salaki 20.000 ngancek salaki sing mahing satauneun cukup moal cukup belikeun kana kalender keun antep salaki sina ngadahar bulan Agustus gampang salaki hayang susu tinyuh Januari salaki hayang ngarokok gerelengkeun Februari salaki hayang sayur leog salaki nah dunia mataun wa khairu mata'id dunia al-mar'atu sholihah dunia perhiasan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang solih Pak RT hapunten pangelakeun heula ka abdi maka dia aya HP Excelti jeung RT cicing RW tong sirik subhanallah sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad sok ada di Pak RT sakedap dia Bu, ibu, ayahku alus nasib RT poe ayeuna. Ngimpi naon Pak RT? Ngimpi karek-karekan gula. Aduh, yang kedua modal cinta geus leungit Neng Windy cek dari warohmah. Naon cenah Pak RT? Warohmah. Naon ari warohmah? Teu apa? Teu apal. Bisi warohmah lanceuk RT lain eta mah. Warohmah eta mah geus maot Pak RT. Warohmah di dieu adalah kanyaah
kasih sok Pak RT leungit cinta ayeuna nyaah teu ka bojo nyaah boga budak dua ngan gegedena lamun geus boga budak mah lain ka pamajikan nyaah teh ka saha Pak RT ka putra sok RT usaha jauh-jauh aya nu nanya meni jauh-jauh Pak RT usaha teh melaan naon jawab RT melaan anak pamajikan tara nyebut melaan pamajikan anak nu diheulakeun teh saha ceuk anak Pak RT ningali anak Pak RT calanana morosot da ku Pak RT geuwat diangsodkeun balasnya RT kanu jadi anak di mana ningali anak Pak RT calanana morosot ku Pak RT langsung dibenerkeun da gede kanyaah ka budak mah da geuning Pak RT ka pamajikan mah geus kurang kanyaah ningali pamajikan Pak RT calanana geus bener ge ku RT diporosotkeun da geus kurang kanyaah ya Allah sok kahade bapak salaki sing nyaah ka pamajikan sing nyaah ka salaki panggelo-gelo nek salaki nu teu nyaah ka pamajik bu jawab meungpeung aya para tersangka kapan ibu mah korban ibu capek henteu jadi awewe jawab capek henteu capek Pak RT Bu RT teh capek anak sadua-dua tinggali kerabu RT keur ngahuapan budak porocot budak modal da RT mah kalah mah ka Bu RT mamah da budak modal ribut Bu RT nu katuhu leungeun ngeupel kejo nu kenca leungeun ngeupel tai rek ngahuakeun sangu rek ngalungkeun tai rusuh sangu dialungkeun tai diuwelkeun da 24 jam magawean awe mah tuh bapak sok tingali engke kucep dari Neng Windy jadi awewe mah berang nyamel ti penting disamel berang nutu ti penting berkeras aya ku Pak RT eta Bu RT keur boga budak orok keneh tengah penting orok kokoceakan wah da RT mah teu milu nyusuan kala amak geuningan ka pamajikan tah mah geuwat nyaring budak susuan kumaha kun yang Bu RT nyaring beu atuh ka dieu jang beu ka dieu nya yeuh nyusu yeuh tunuh ge pamajikan mah nyaring ngagenyel budak teh nyusu ibu tepikeun ka tibra deui sare geus budak tibra kapan RT deui gogorowokan gigireun cek RT kumaha cek Bu RT ganeng bapak tong gogorowokan tong oa-oan beu ka dieu atuh parasmanan jeung budak yeuh da karunya pamajikan mah ka salaki karunya ka pamajikan karunya ka anak karunya beu ka dieu sok parasmanan jeung budak antukna hulu susu nu sabelah ku budak nu sabelah ku bapakna tapi ka hulu susu teh offset ari kutang ngaluhureun dada susuna hanapeun bujal danya matak yakin Neng ayeuna Windy cep dari geuning bapak ayeuna tuh sepuh ayeuna masih keneh rumah tangga Pak RT akur masih keneh rumah tangga padahal cinta mah geus teu aya kunaon sabab aya modal kanyaah naon ari kanyaah kasih sayang cirina Pak RT aya boga modal kanyaah geuning Bu RT masih keneh sakinah sare jeung aki-aki ngeunah akang tumanina tumpak nini ngeunah eta modal rumah tangga wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah cinta dan kasih balik deui ka Pak RT Pak RT balikan sorana teu meyakinkan Pak RT sabaraha modal rumah tangga supaya tenang supaya aman supaya tentram teh Tegaduh modal modal nu tadi dibecaan kapan tujuan teh supaya litas kuno tenang modal teh naon wae hanya hiji mawadah hiji mawadah dua warohmah ari Pak RT jadi RT tuh sabaraha tahun lebih dinten ayeuna si eta mah atuh geuningan nyanyahoana ngalantik RT iraha ya Mang Rohani sok ngaos tara sok ari ka masjid sok meungpeung Mang Rohani cager jagjag sehat hirup sing daek berjamaah ka masjid rumah tangga hayang berkah kunci salat awal waktu berjamaah da boro-boro nu hirup kudu ka masjid Mang Rohani anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka masjid ka makam Mang Rohani lain ka masjid siapa nya nu bae digolerkeun di masjid ya pertanyaan kedua Mang Rohani tadi mawadah jeung warohmah
harus dijawab dengan benar. Nabi Muhammad, cek Mang Rohani tadi sok ngaji, Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Mekah. Pinter, wafatna pupusna di kota mana? Madinah. Ari di makam kenana di mana? Kirang hafal. Ih, kapan mautna di Madinah, di makam kenana ya di mana? Di Madinah. Di Madinah. Ari Mang Rohani rek dimakamkeun di mana? Di kuburan. Di kuburan teh dina jero keusik, dina jero taneuh. Jero taneuh. Dina jero taneuh, da Mang Rohani asalna tadina ku Allah diciptakeun tina taneuh, jadi ulah salah Mang Rohani engke ge bakal balik ka mana? Jadi taneuh. Imah engke mah balik teh da Mang Rohani na ge hirup kene. Engke mah astagfirullahaladzim, ieu balik engke kana taneuh, eta rohani rek ngaliang kawas dik. Balik teh ka imah engke mah. Subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad. Dua pertanyaan ku Mang Rohani dijawab dengan benar dan tepat. Abdi bade masihan kenang-kenangan kamu Mang Rohani. Pertanyaan kahiji, modalitas kuno supaya rumah tangga tenang aya sabaraha cek Mang Rohani? Aya dua. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Hiji mawaddah, yang kedua warahmah. Mawaddah cinta, warahmah kasih sayang. 100.000 buat Mang Rohani. Cing, lah, bisi kurang. Ji, lah, 2, 3, 4, cuma nggak ada gitu. 5, 6, 7, 8, 10 lebih tuh geningan 2. Pertanyaan kedua, Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Di kota Mekah. Wafat di kota Madinah, dimakamkan di Madinah. Ari Mang Rohani rek dimakamkan di mana? Di jero taneuh. Balik ge engke rek kana taneuh cenah. Benar jawaban Mang Rohani. Jawaban kedua dengan benar ditambah deui 100.000 buat Mang Rohani. Tah, cung ayeuna mah bagikeun sia berkat. Kade nu abdi kaliwat. Ning teu nuhun. Sallu ala Nabi Muhammad. Cung, rino Mang Rohani lah. Ayo memberi duit 200.000 mah teu sabaraha. Abdi mah ku pakuswat rek ngibere 6 juta sia. Saat Mang Rohani, saat petugas anu bade ngabagikeun, yuk urang sarengan kumaha sholawat, mudah-mudahan ieu rumah tanggana neng Windy sareng Cep Deri sejantan rumah tangga nu bahagia dunia akhirat. Kade eta kardus tenggo bisi kana mobil abdi kaliwat Mang Rohani. Mudah-mudahan pengorbanan Bapak Kuswanta beserta Ibu sing janten amal kasayan sadayana jaga sampereun keur urang di akhirat, amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin sadayana. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil habib rasulillah wa bi mujahidillah bi amalil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan syariatna Bapak Kuswanta beserta Ibu nu ngumpulkeun urang sadayana hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ngumpulkeun ka urang jaga dugikeun ka surga. Hatur nuhun ka sadayana para panitia wabil khusus ka Sohibul Hajat, baik ke sana Kang Ustad Arif. Alhamdulillah sadayana trio Qori di Kabupaten Kuningan urang doakeun mudah-mudahan trio Qori wabil khusus Kang Ustad Arif mudah-mudahan mantena sing ditambih-tambih berkah yuswana, tambih-tambih berkah ilmuna, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Cipeueuh jalan Cieuring balik kupat di abonan pepeujeul pami marulih ulang upat ka awonan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.